Sandika ngarobah tata gerak panarajangna ngagunakeun jurus tapak sambang getih. Panarajang dan palengeun katu Sandika harita geus teu bisa disingkahan jeung dibendung ngahantem kana dada lawan. Da puguh panarajang nu dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, harita tumerapna ka Ki Jarungkung si Bango Setan jadi ngajengkang oleh abkati ka tukang. Dari degsat hiuk tukang Ki Jarungkung si Bango Setan ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleap kedebut Ki Jarungkung si Bango Setan rubuh ngabebengkang maring lemah. Dina sela-sela dua juru biwirna ngalegeti anu haneut keneh. Sandika mancur dina tangtunganana. Sedengkeun Ki Jarungkung si Bango Setan ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu karanapan ku dirina bener-bener di luar dugaan sabab bisa dirubuhkeun ku Sandika. Tapi daya tahan badan Ki Jarungkung kawilang hebat oge. Harita masih keneh bisa ngonial hudang, malah terus cengkat nangtung. Bari sumengir nahan ka nyeri harita Ki Jarungkung si Bango Setan terus nyarita ka Sandika. Si laing tong ka kamana-mana sia Sandika. Mun bener si laing ngarasa jadi jago anu leber bawanen, kudu tetep cicing di dieu sia. Dewek bakal datang deui ka dieu jeung lanceuk dewek Mbah Segarawa. Si laing wani nyeun masalah jeung dewek. Eta sarua jeung nyeun masalah jeung lanceuk dewek sia. Jadi kuring teh kudu nungguan heula kedatangan Andika bareng jeung lanceuk Ki Jarungkung anu ngaran Mbah Segarawa gitu. Tapi apan kuring teu boga masalah naon-naon jeung Mbah Segarawa. Kenaon kuring make kudu panggih sagarupa. Si laing geus nyeun masalah jeung dewek Sandika. Eta hartina sarua si laing ge nyieun masalah ka Mbah Segarawa lanceuk dewek deui sia. Jadi mun si laing boga kawani monto ka mana-mana. Dewek sagancangna jeung lanceuk dewek bakal datang di ka dieu. Oh. Jadi Ki Jarungkung masih kene penasaran sih namanya. Hayang bisa ngarubuhkeun kuring? Nu ngarubuhkeunana Mbah Segarawa lanceuk Andika kitu. Aya wae mah ya. Hade mun kitu mah kukuring bakal didaguan. Kuring moal waka ini tinggalkeun di patempatan. Ki Jarungkung si Bango Setan geus teu nyarita deui langsung harita ini tinggalkeun eta patempatan. Tujuanana rek bebeja ka Mbah Segarawa anu jelanceukna. Sedengkeun Sandika sanggeusna Ki Jarungkung si Bango Setan indit harita terus datang nyampeurkeun ka tempatna Sekar Kuning anu ngagoler dina luhur Jukut Garing. Sandika deku digigireun Sekar Kuning anu masih keneh ngarahuh atawa masih adina pangruh panglumpuhan. Geus kitu we kuduna sigana mah baraya Rasanti anu keur lumampah rek pulang ka Guha Setrawarna, harita Rasanti anu keur jongjon lempang pareng ngareret ka sisi jalan anu keur disorang. Harita dina jarak anu rada anggang ti jalan anu keur disorang katingali aya lalaki anu keur deku digigireun awewe anu keur ngagoler. Kajurung ku rasa panasaran. Dina lengkah anu meh teu nimulkeun sora, harita Rasanti ngadeukeutan kalebat tempatna Sandika jeung Sekar Kuning. Sanajan dina jarak anu teu pati deukeut, tapi kaseuketan panon Rasanti bisa ninggali kalawan jelas. Harita gancang nyumput dina balik tatangkalan. Barang geus sidik ka lalaki anu keur deku digigireun wanoja geulis anu keur ngagoler. Rasanti jadi ngaranyu kaget sarta ngageter hatena. Sabab lalaki anu kedeku teh tetela Sandika geningan baraya. Da puguh memang masih kene boga anggapan dihianat cintana ku Sandika. Ningali kana eta kayaan, pikiran Rasanti ge langsung jadi goreng. Moal buah Sandika keur
macang krama kacinta jeung eta wanoja kitu ceuk pikirna Rasanti dina waktu harita. Rasanti bari musyrikeun perhatianana ka Sandika jeung Sekar Kuning. Harita Rasanti ngagerentas dina jero hatena. Nyaan Sandika tete lagi cila laki buaya. Nyai Wingki si suling emas ge ditinggalkeun. Ayeuna di dieu geus masang krama kacinta deui bae jeung wanuna geus serupa. Beu kita mah kuat. Rasa kacecep aing kanu ngaran Sandika. Anjeun bener-bener geus jadi buaya darat Sandika. Lain bae aing anu geus dihianat cintana tapi si suling emas ge ditinggalkeun digantikeun ku eta wanoja. Sampeurkeun wae kitu ku aing. Tapi kenaon make kudu disampeurkeun sakarupa. Anu ngaran Sandika memang geus teu mika cinta ka diri aing. Teu sangka talajak anjeun kala kabeh rusak dengan Sandika. Beuki tambah ngaheab panas dada Rasanti waktu ningali adegan Sandika ramo leungeunna diantelkeun kana lebah beheungna Sekar Kuning. Da puguh geus dipiheulaan ku pamikiran anu goreng. Harita Rasanti boga anggapan Sandika rek ngarungrum wanoja anu ngagoler. Anu sok padahal mah Sandika rek mencet urat-urat penting dina lebah beheungna Sekar Kuning sangkan bebas tina pangaruh panglumpuhan. Ningali kana eta kayaan Rasanti beuki ceuceub ka Sandika. Geus hayang lila aya di eta pertempatan sabab pasina oge Sandika rek cajab kasuka jeung eta wanoja. Kitu ceuk pamikiran Rasanti dina waktu harita. Dina lengkah anu meh teu nimulkeun sora harita Rasanti ninggalkeun eta pertempatan mulu deui ka lebah jalan anu keur disorang. Rasanti terus lempang neruskeun lampahna. Dina sajroning lempang dina jero hatena Rasanti galecok ngomong sorangan. Disangka anjeun cari lalaki anu bejat. Citu kang ngobrol cinta ka Sacep Wanoja. Bagi tambah kuat rasa kacecep aing kanu ngaran Sandika. Memang salah sorangan ketang aing berkala kami kacinta kanu ngaran Sandika. Kesangka jirobah kawas kitu kayan anjeun Sandika. Mangpaatkeun kakasepan pikeun mikat wanita anu saterusna dijadikeun pamuas nafsu setan. Tapi engke anjeun bakal narimakan akibatna. Tina talajak anu geus dilampahkeun ku maneh Sandika. Aing geus hayang panggih deui jeung anu ngaran Sandika. Kudu bisa leungit tidak ingetan aing anu ngaran Sandika. Rasanti lempangna jadi beuki gancang bangun anu hayang gerak tepi ka tujuan. Dengkeun Sandika sanggeusna ngabebaskeun Sekar Kuning tina pangaruh panglumpuhan, harita terus cangkat nangtung. Sekar Kuning ge sarua harita cangkat nangtung. Tadi sok sanajan dina kayaan ngagoler, aya dina pangaruh panglumpuhan. Sekar Kuning bisa ngabandungan karena kejadian anu mangsung. Sarta jadi nyaho kajajaka anu geus nulunganana anu ngaran Sandika. Harita Sekar Kuning neuteup ka Sandika baitus nyarita negrakeun rasa panuhuna. Abdi nganuhunkeun kana pitulung ti Kang Sandika, Kang. Upami saya Kang Sandika mah duka kumaha panginten nasib abdi Kang. Abdi gitu nyangki dina mang selalu mampah bet ngaranapan kajantelan anu di luar guaan. Ditepungkeun sareng Ki Jarungkung si bangun setan. Jago kolot anu tindakanana memang kurang ajar. Sakali di abdi nganuhunkeun ka Kang Sandika anu terus keresan nulungan ka abdi. Ya, kangaranan silih tulungan mah memang geus jadi pancen jeung kewajiban akang. Bet akang ge secara teu hati
tenang teh teu kahaja kitu diparengkeun ngaliwat kalebah dieu saterusna ningali tindakan Ki Jarungkung anu ingkar tina lakuning susila kapaksa akang kudu ngalakukeun tindakan Sekar Kuning geus rek nyarita deui tapi jai teu tulus waktu ningali aya 2 cirim anu ting cerak saterusna marancuh dina tangtunganana di hareupeun Sandika anu nangtung di hareupeun atau ngarendeng jeung Sekar Kuning jorela cileng celagedeg jorela cileng celagedeg Ki Jarungkung si Bango Setan jeung Mbah Segarawa nangtung sajajar ningali kadatangan Ki Jarungkung jeung Mbah Segarawa langsung harita Sandika ngomong lalaunan tapi tanes ditujukeun ka Sekar Kuning Sekar Kuning ayeuna leuwih hade nuskeun lampah kaayaan di dieu akang anu bakal nying hareupanana sok mending nuskeun lampah we Sekar Kuning abdi mending kene kabantos Kang Sandika di dieu mun Sekar Kuning rek ngahargaan ka akang leuwih hade gancang tinggalkeun ieu patempatan teruskeun lampah ka tempat tujuan teu kudu mikiran kana kaaya nu bakal dising hareupan ku akang sok laksanakeun caritan akang mundur ka tukang lalaunan satusna tinggalkeun ieu patempatan Sekar Kuning geus teu bisa ngabantah kana caritanna Sandika harita lalaunan ngalengkah mundur ka tukang dengkeun Ki Jarungkung si Bango Setan neuteub seukeut ka Sandika betus carita dewek ayeuna datang deui ka dieu Sandika ieu nu datang bareng jeung dewek teh Mbah Segarawa cek dewek teh bongan si lain geus nangtang ijen jajaten ka lanceuk dewek anu matak ayeuna ku dewek dijadikeun atau diajakan ka dieu dah jadi ieu mangkalukna ieu jajakan ngaran si Sandika teh Kang Sega tadi sanggeusna ngarubuhkeun rungkung manehna susumar bisi boga guru atawa lanceuk sing hareupeun ka dewek hartina eta si wabalak teh geus nangtang ka Sega ijen jeung manehna kitu tah Sandika dina kaayaan Mbah Segarawa anu geus dihasut ku Ki Jarungkung si Bango Setan anu sok padahal Sandika teu kusi nyarita nangtang ijen jajaten ka Mbah Segarawa tapi Sandika ge boga pamikiran geus moal aya hartina ngabantah caritana Ki Jarungkung sabab Mbah Segarawa tangtuna oge leuwih percaya kana caritana Ki Jarungkung Sandika musrikeun paneutupna ka Mbah Segarawa dina sikapna nu tenang terus nyarita bagia Mbah Segarawa sabenerna di antara kuring jeung Mbah mah jelas teu boga masalah sabab masalah kuring mah jeung Ki Jarungkung ku ayeuna kitu kuring percaya Mbah Segarawa muarek ngalibatkeun diri karena masalah kuring jeung Ki Jarungkung Mbah Segarawa ngaret ka Ki Jarungkung terus ngomong lalaunan mundur bane Rungkung mundur ku aing geus bisa katabak eta jajakan ngaran Sandika mibana kemampuan ilmu silat anu leuwih punjul ti maneh anu matak geus montong loba di ngomong ku aing dibereskeun si Sandika sok mundur mundur Ki Jarungkung si Bango Setan samemeh mundur harita nyarita heula ditujukeun ka Sandika gunakeun sakabeh kakuatan jeung kamoban ilmu silat si laing Sandika si laing anu geus wani nangtang tarung ka lanceuk dewek Mbah Segarawa jadi ayeuna si laing bakal ngayunan lawan anu berat bisa jadi si laing bakal terus balik arandel geus kitu Ki Jarungkung ngaret ka Mbah Segarawa bae nyarita wabalak si Sandika geus tong dibere diampun Kang Sega tutumaneun tah si bloko kujubar beda sabira ku Kang Sega teu mampu merenan budak kamari sore
rungkung ayeuna mundur heat Ki Jarungkung si bango setan ngajelat mulu ke tempat anu rada anggang. Mbah Segarawa teh seukeut ka Sandika terus nyarita di bareng jeung Seuri. Maneh boga kekuatan jeung kamampuan ilmu silat anu cukup hebat. Anu matak bisa ngarubuhkeun si Rungkung adi aing. Tapi ayeuna anu kudu dilawanan ku maneh aing si Segarawa ye. Anu geus beres seubeuh ku pangalaman dina mangsana aing keur masih kene makalangan di dunia kajawaran. Jadi maneh kudu siap paeh kangaran tarung ngalawan aing mah. Sok ngomong naon sia teh? Hah? Kurang ajar sia. Kuring rasanya kau. Sakia geus kakolotanana, tapi Mbah Segarawa masih reka bela sarta ngabantu anu salah. Padahal masalah antara kuring jeung Ki Jarungkung lain urusan anjeun. Jadi sakudu nama anjeun teu kudu ngabela anu salah Mbah Segarawa. Yah. Maneh kudu ngarti Sandika. Masalah si Rungkung adi aing sarua jeung masalah aing. Komo ieu maneh wani nangtang tarung ka aing. Anu mata geus montong lawang ngomong, maneh geura saya gatiri pikeun tarung ngalawan aing Sandika. Sandika bisa ngarti sanajan tarung candi mimitian, tapi Sandika geus bisa nebak tahapan ilmu silat Mbah Segarawa tangtuna oge leuwih punjul batan Ki Jarungkung si bango setan. Harita Sandika nyobaan tetap tenang. Katenangan nu dibarengan ku kawaspadaan. Sandika nyelang heula ningali ka tukang tetela Sekar Kuning geus eueuh di tempatna. Sandika rada tenang hatena sabab Sekar Kuning geus ini tinggalkeun eta patempatan. Sandika harita malas teutepan Mbah Segarawa betus carita. Caritan Mbah Segarawa ku kuring kaharti Mbah. Kuring ayeuna memang kudu ngabela diri. Jadi geus kudu nita kudu saga diri sagarupa Mbah. Mudah-mudahan kuring bakal mampu ngimbangan kemampuan anu cilawan. Maneh jelas moal bambu ngimbangan kekuatan ilmu aing Sandika. Sabab maneh memang lain tandingan aing dulu. Ayeuna ku aing bakal dibuktikeun tanah panajang aing Sandika. Jurelat Cilung Mbah Segarawa anu miheulaan maju narajang ngagunakeun ilmu silat Jaya Ranggasa. Angin sameran panarajangna nebarkeun kakuatan hawa tiis lantaran panarajang dibarengan ku kakuatan ilmu banyu beku. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita Sandika ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan anu ngutamakeun kana kacepetan gerak. Sedengkeun dina ngalakukeun panarajang ngagunakeun jurus tapak sambang getih anu dikombinasikeun jeung jurus bala gede-gede. Sabukyuk wuslat jeung plos. Sabukyuk wuslat plos. Dua kali panarajang Mbah Segarawa saukur keuna ka tempat kosong sabab Sandika geus ngajelat pindah tempat. Mbah Segarawa ngeureunkeun heula panarajangna. Musyrikeun paneutepna kanuji lawan betus nyarita. Maneh ngajak kadu kaibat ilmu pangenteng badan Sandika. Dua kali panarajang aing bisa disinggahan. Tapi ku aing geus bisa kaukur tapi ka mana kemampuan ilmu pangenteng badan maneh. Anu mata ku aing bakal diimbangan. Talah sia.
Jorelat cilung Mbah Segarawa maju di Nerajang. Sandika jadi ngaranjuk kaget sabab kecepatan gerak Panarajang lawan mampu ngimbangan karena kecepatan gerakan Sandika mangsa nyingkahan Panarajang nu jadi lawan. Waktu Sandika ngajoelat cingkahan Panarajang lawan, Meh Sagarawa atau Mbah Sagarawa ge ngajoelat nuturkeun jiri melawan. Sadar kana kayaan nuju lawan bisa ngimbangan ilmu pangenteng nu digunakeun ku dirina. Harita Sandika nangtukeun sikapna pikeun ngabendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa diponah deui. Sauk hiuk wush hiuk kluk geus dalig deug Mbah Segarawa jeung Sandika ting dalig deug kadorong mundur ka tukang. Tapi kayan Sandika nu keur ngadalig deug ka tukang ku Sandika dijadikeun kasempatan pikeun ngagunakeun jurus balgadigdeug. Sandika nu keur ngadalig deug ka tukang langsung ngeureunkeun sukuna dalig deug ranag. Ukur gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngaraneg harita Sandika ngadalig deug maju Narajang ngagunakeun jurus balagadigdeug. Sedengkeun kayan Mbah Segarawa kakararek mancukeun tangtunganana. Tapi samemeh mancukeun tangtunganana kaburu datang Panarajang lawan. Dalig deug serontot Sandika Narajang kanu jadi lawan. Mbah Segarawa masih sempat bisa ngabendung Panarajang dengan katu Sandika. Sauk hiuk gas. Tapi Panarajang dengan Sandika nu ngagunakeun jurus tapak sambang getih harita bisa mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Ngajadikeun eta Panarajang hantem kana dada nu jadi lawan. Satsu coba geus. Allah aing Mbah Segarawa ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Terus ngabangkiung mundur ka tukang. Tapi gancang Mbah Segarawa ngeureunkeun sukuna anu keur ngadalig deug. Dalig deug ranag. Mbah Segarawa sapasang sukuna ngarandeug. Mbah Segarawa terus mancukeun tangtunganana. Musirkeun perhatianana kanu jilawan betus nyarita. Ngagunakeun jurus naon bae Sandika. Aing kakarek ayeuna neuleuh aya jurus make jeung dadaliegeun si anu keur mabok sarupa selain. Tapi kemampuan maneh cukup lumayan sabab geus mampu ngasupkeun Panarajang kana dada aing. Kalau aku mau ge aing bakal mampu ngukulan ajil pangati bali Sandika. Ya. Mudah-mudahan benar eta caritan Andika. Bisa jadi kenyataan Mbah Segarawa. Anu penting kuring geus ngabuktikeun kemampuan geus jelas bisa ngasupkeun Panarajang ka lawan. Saukur kabadaran eta Mas Sandika. Ayeuna mah giliran aing anu bakal ngasupkeun Panarajang. Tarasia. Jorelat cilung Mbah Segarawa maju di Narajang karep hayang bisa ngasupkeun Panarajang kanu jadi lawan. Kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajang Mbah Segarawa luwih dironjatkeun. Tapi karep hayang bisa ngabales ngasupkeun Panarajang teh kawilang teu gampang. Sabab dina dasar nama ilmu silat jaya ranggasa anu digunakeun ku Mbah Segarawa tahapanana leuwih punjul keneh ulin kaluhunan jeung jurus balagadigdeug. Tapi anu jadi kekuatan keur Mbah Segarawa lain ilmu silatna tapi ilmu banyu beku jeung ilmu khas talamitan. Mangrupa dua kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib.
harita salajan Mbah Segarawa bisa ngimbangan ilmu pangenteng badan Sandika, tapi waktu Sandika ngarubah cara tarungna dina nyingkahan panarajang lawan ngagunakeun jurus balaga digdeg, harita Mbah Segarawa jadi bingungan oge. Sabab sanajan siga anu heureuh jeung lalawora gerakan Sandika, tapi mampu nyingkahan satiap panarajang nu jai lawan. Syokhyuk panarajang Mbah Segarawa anu ngandung kekuatan hawa tiis datang ngarah kana anggota badan lawan. Dalig deg plus, dalig deg salonton plus. Dua kali panarajang Mbah Segarawa taya nu kena kana sasaran. Kajadian saterusna Sandika maju dina raja ngagunakeun jurus balaga digdeg. Dalig deg Sandika maju na raja. Sangeusna deukeut ka nuju lawan, langsung Sandika ngarobah panarajangna jadi ngagunakeun jurus tapak sambang getih. Parobahan tata gerak anu cepet ngajadikeun Mbah Segarawa kapalingan digerak ku anu jilawan. Sanajan panarajang leungeun kartu Sandika bisa dibendung, tapi panarajang leungeun kenca Sandika anu ngarah kana ka kemplong lawan anu belah katuhu geus teu bisa disingkahan. Syuk panarajang dibendung ku Mbah Segarawa. Datang panarajang susulan Sandika, leungeun kencana ngahantam ka kemplong lawan anu belah katuhu. Aing benang deui kurang ajar si Sandika. Mbah Segarawa ngagero kaget deui, bari nahankan nyeri terus ngadalig deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gancang Mbah Segarawa mancuhkeun di tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Mbah Segarawa kerung bari musyrikeun paneuteupeuna terus ngomong sorangan, "Gelo haram salah si Jakar Kehet geus ngasupkeun di panarajangna kalau dilawan. Wah, aing kapalingan gedak di gua ieu. Jurus aneh dadalegeunana teh si Wawak Danten teh. Jadi teu bisa ditebak ku aing ka mana arahna ieu. Parobahan tata gerakna ningali kana kanyataan kawas kieu mah jelas ilmu silat si Sandika memang lebih hebat. Tapi sanajan bener ilmu silat si Sandika lebih hebat, aing tetep nu bakal unggul. Sabab aing boga kekuatan ilmu banyu beku jeung ilmu khas talabitan. Aing kudu ngagunakeun eta dua kekuatan ilmu seperti waktu aing keur ngungkulan si Jakawanara. Mbah Segarawa akhirna mah harita nangtukeun sikepna pikir ngungkulan nuju lawan taya deui cara kajaba ti ngagunakeun kekuatan ilmu khas ra lampitam digabungkeun jeung kekuatan ilmu banyu beku. Seperti waktu keur ngungkulan Jakawanara. Maneh montong waka ngarasa geus meunang angin Sandika. Dina ilmu silat maneh bisa jadi lebih ponjo, tapi aing teu saukur boga kamampuan ilmu silat bungku deui Sandika. Dewek pasti kena ngagunakeun kekuatan ilmu sejenna. Jadi maneh tong kaget mun akhirna kudu ngaku kana kahebatan ilmu aing Sandika. Andi karek ngagunakeun ilmu non wae ku kuring bakal sing hareupan Mbah Segarawa. Jadi andika henteu kudu waka ngaheulakeun caritaan anu cantang tuh bisa jadi kenyataan. Lebih hade buktikeun ilmu naon anu bakal digunakeun ku Andika Mbah Segarawa. Maneh nangtang hayang ngarasakeun kahebatan kekuatan ilmu aing Sandika. Ayeuna ku aing bakal dibuktikan tanah panajang jarak jauh aing. Mbah Segarawa
henteu waka langsung ngagunakeun kakuatan ilmu khas talam hitam, tapi ngalakukeun heula panarajang jarak jauhna mangsa nu jai lawan ngabendung atawa nyingkahan panarajang jarak jauhna. Kakarek Mbah Segarawa ngagunakeun ilmu khas talam hitam. Eta cara kungsi digunakeun waktu keur tarung ngayonan Jakawanara. Gulungan angin panarajang jarak anu kaluar tina sapasang leungeunna anu ngalakukeun gerakan di tempat. Harita maju nyurubuk eta gulungan angin murukana tangtungan badan lawan. Syaruk, abuk, wush. Sandika ge harita sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat. Tina gerakan sapasang leungeunna jadi gulungan angin. Anu saterusna eta gulungan angin panarajang jarak jauh ti Sandika mapak gulungan angin kakuatan panarajang Mbah Segarawa. Dua kekuatan gulungan angin panarajang jarak jauh bantrok di Jobantara nimulkeun sora anu ngabredag sawuk bubuk sawuk hiuk geus saukur geus sababaraha detik disanggeusna bantrokan gulungan angin panarajang jarak jauh lumangsung. Harita Mbah Segarawa ngagero narajang ngagunakeun kakuatan ilmu khas lambitan. Tala sia Sandika kurang ajar. Panarajang susulan ti aing khas lambitan. Sandika jadi ngaranjug kaget ningali sapasang leungeun Mbah Segarawa jadi bisa melar manjangan. Samemeh leungit kakageta Sandika harita sapasang leungeun Mbah Segarawa anu melar manjangan. Harita geus teu sempet disingkahan ku Sandika. Waktu ngabeulit kana cangking jeung pingpingna. Ngajadikeun sapasang leungeun Sandika ge jadi teu bisa digerakeun. Belitan sapasang leungeun Mbah Segarawa jadi lebih kuat. Belitan nu dibarengan ku kakuatan tiisna kara nembus kana kulit jeung daging sarta tulangna. Kakuatan hawa tiis terus karambah kana sagujur badanna Sandika. Anu harita nyobaan barontak musirkeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Dibusirkeun kana sapasang leungeunna. Sandika barontak nyobaan ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Tapi belitan sapasang leungeun Mbah Segarawa jadi beuki tambah kuat. Cepati jauh di tempatna lumangsung kajadian. Harita manggali jeung si Dugul anu keur lumampah rek ka Guha Setrawarna. Harita lantaran ngarasa capek terus ngadon ngaleulekeun heula ka capek. Dariuk dina hanapeun tatangkalan jarakna teu jauh ti lebah jalan anu keur disorang. Alah nyaan capek oge ge lempang geus colang tanyakan mah manggalinya. Awak kuing basa ku kesang jeung Mamang. Jadi karena kerasana oge lah. Sigana mun mani di walungan seger meunanya manggali. Ya, asok saja tuh Jang Dugul kalau mau mandi di walungan mah. Manggali mah ya menungguan saja di sini sambil menyarane di pohon dan merasakan hilirnya angin letih, menjadikan mampu menuuskan kesang dan bisa saja kemudian melengut nunutan, kemudian melenyap sebentar. Nah, jadi jaga nanti juga. Ya kemarin mah Manggali yang mandi di walungan. Sekarang Jang Dugul, sok Manggali mah di sini sajalah, mendaguan Jang Dugul, sok sepada seger, di deman saya juga kelihatan atau dan bisa dirasakan nyecep ti, sok menjadikan sekali sewang saja sok. Iyalah, bener sekali sewang Manggalinya. Iya makanya sok itu enggak tuturubun
Tapi Manggali udah kemana-mana. Sayang lugunya mau itu di mana atuh itu ente ieu Manggali mah bae semiran deh. Terus merasakan hilirnya angin. Siapa tahu bisa melengutkan enak sambil menunggu anjang lugu. Laina naon bisa wing balik maniti walungan Manggali eueuh di dieu. Apan wing jadi kudunyangan Manggali. Jadi Manggali anu diuk nangunjar bari nyarane kana tatangkalan terus heuy bari nyarita deui ka si Dugul. Menjadikan heuy Merasakan hilirnya leutik jeung Dugul lah. Jadi jelasin man tidak akan bisa kemana-mana. Yang pugu mah tuh geus ngalketeu panon malah akan melengut nih nih. Alah. Menjadikan nikmat hilirnya angin sepoi-sepoi Loh guys gimana laki ya gelah aja masuk gimana kali lihat ya kali oke menjadikan sok tinggal lengut ya terus gua tinggal ketegi panon ada nyasok atuh Manggali rek ngerejep paling ulama. Da sigana mal bisa mani ayeuna mah. Lagu lah. Sok gerak, renit ke Walungan.